Nyatu dari ijon disaruakeun jeung Ki Jalur Rampang mah jauh tanah ka langit. Si laing sorangan oge nya homeureunnan sa Ki Jalur Rampang rajana sakabeh jagon wae dia lembur bener teu? Salah saurang awewe ngora anu kawilang boga rupa harita milu nembrong caritaan. Lain ari ece mah nu jadi panasaran teh eta cenah nu ngaran si Rawing teh ngora keneh jeung Kasep deui cenah. Ece mah meni jadi panasaran eta kuanianana. Lain teu ngeunaheun ari randa nyanyinya eta meni teu kaopoe ari aya lalaki di tempat sejen teh. Lain cenah ari cek beja mah si Rawing teh salakina Saraswati awewe geulis nu diculik ku Ki Jalur Rampang teh cenah euy. Bener kitu teh. Pugu nyari cek beja mah euy. Nu matak kawilang tarung adu jiwa ieu ayeuna mah teh nya euy. Nya urang bae pamajikan di paling nyatang tua itu meureun moal mikeun. Tuh tinggalikeun tuh euy. Ki Jalur Rampang geus kadiekeun ninggalin tuh. Sakabeh neuteup nu araya di dinya. Dipuseurkeun kalebah Jalur Rampang nu harita leumpang dihapit ku ijon salah saurang jago Jalur Rampang teh. Tanpa aya nu marentah harita nu ngalingkung ngurilingan pakalangan teh pada nyingrai mere jalan ka Jalur Rampang. Katingali Jalur Rampang seuri paromanana hegar sarta lengkah sukuna pinuh ku kapastian diri. Gambaran hiji jago nu baris mampu nying hareupan sagala rupa kajadian atawa cobaan. Malah katingali harita tukangin Jalur Rampang, katingali si Rawing anu leumpang ngarendeng jeung si Banteng Wulung. Kawilang karaget kabeh nu aya di dinya ningali tangtungan jeung pangawakan si Banteng Wulung anu teu lumrah jeung jalma biasa. Beuh eta tingali jelema naon euy? Aduh meuni gede kanal kitu. Anu mana euy anu disebut si Rawing teh eta kitu anu siga buta? His, lain. Siling masuk ka mana karep wae ngomong teh. Tah lalaki nu ngaran si Rawing mah tu tinggal itu surah seuri kitu geuningan. Eta meuni tenang kitu euy sikep jeung leumpangna oge nya bet siga nu rek ka pasar we eta mah euy. Awewe ngora nu tadi harita milu nembrong bari ngomong. Alah nya bae ngora keneh jeung pantes dirupana nya nu ngaran si Rawing teh. Beuh ambeuk sugan we ningali kalabah dieu arek sasalaman ece mah. Nyaan panasaran ngan eta meuni eueuh potongan jago sigana teh. Nah nya kitu rek tarung ijen wawasan jeung Ki Jalur Rampang. Aduh nyaan eta mah meuni Kasep. Ih edan tah mah hideung santen gelo eta mah nyaan Kasep bener-bener Kasep tah mah euy siga kepo. Arek sasalaman ece mah panasaran ngan eta meuni eueuh potongan jago sigana teh nya. Salah saurang lalaki kolot gancang ngagebes milu ngomong. Bat kudu darek cicingnya bibir teh ngan nyari tabe cik jempe atuh. Iya karena jadi abah jadi tengenah ya meni jadi paribut jeung aheng saheng kieu teh. Hayang jongjon mah ulah lajo jeung jelema atuh bah. Lain bener euy nu ngaran si Rawing eueuh potongan jago nah lalawara teuing atuh nangtang karajana jagonya. Alah geun bae antepkeun lah. Sanunya udah jelema mah kapan teu benang di bade atuh benang di bade atuh euy. Memangna bisa ditangtukeun ku tangtungan atawa potongan awak. Sok beren jalan si Rawing asup ka jero pakalangan meureunnan. Dah wayahna we ye. Awas. Anteng dakwang di dieu nya amat je akang inarek asup ka pakalangan nya awaskeun be eta mah teng bisi ieu mah nya da teu nyaho ari jelema mah lamun katingali aya nu bakal teu beres nya anu rek ngabantu atawa curang rek ngabantuan Jalur Rampang eta bagian anteng pikeun ngungkulanana ka arti teng. Wah beres ka ngawing-ngawing kan uing ngajaga bari lalajo di dia Kang. Ngada yang ulah nepikeun Kang eleh ka ngawing-ngawing. Kopona mah ka ngawing ngalah ngumah oge mudu meunang Kang. Nya mudah-mudahan we akang ulah ninggang keur di emen. Sabab lamun akang ninggang di emen cilaka teh. Nya lamun ninggang di jaya mah regreg. Awas kade tong ka mana-mana teh nya cicing we di dieu. Awas ya ulah terus ngeceng kambewe wae teng kucang keceng bae bisitu wicen. Malah tukang ngawing-ngawing sing mercaya be Kang Uing ngengkeun nguing di dieu uing lalajo mokona mah Kang ngawing amun bisa masih jalu papang di maehan Kang ngawing-ngawing tuman maehan we Kang ngawing-ngawing. Iya beres teng. Enak Kang asupi ka jero pakalangan teh nya. Si Rawing leumpang ngagandeang teuneng ludeung teh ka keung anggang tirasa karingrang. Si Banteng Wulung mangga janteng milu lalajo nangtung di antara jelema nu ngaregreg di sabudeureun tegalan anu jadi lahan pakalangan. Kabeh jalma museurkeun paneutupna ka tengah pakalangan, katingali si Rawing geus pancuh nangtung pahareup-hareup jeung Jalur Rampang.
Jalur Rampang muterkeun panetepna ka sakabeh anu ngalingkung ngurilingan eta pakalangan. Telila kadenge Jalur Rampang harita cumarita sorana mubuh ngandung geter wibawa pikeun sakabeh nu araya di dinya. Ka sakabeh rahayat kula kadenge meureunanya ka sakabeh rahayat kula anu ayeuna milu ngalalajoanan karena acara anu lumangsung dina waktu ayeuna kudu dikanyahokeun. Waranjeun sakabeh yang dina waktu ayeuna kula baris izin bawasen ejeng jago anu ngahaja datang ti tempat jauh kaya daerah Karang Jago, jelemana ieu geus aya di hareupeun kula. Sarta ngaranna Sirawing tea. Anu ngaran Sirawing teh Ki Jalur Rampang. Gede hate mah jeung izin segala rupa jeung Ki Jalur Rampang. Nya geus tong dibere de ampun Ki Jalur Rampang, jago mabok eta malah jauh-jauh ukur nganterkeun nyawa. Sesoroh kojor eta mah ora inangan paneungeul euy. Jalur Rampang ngangkat leungeun ka tuhuna ka luhur anu tinggal roting kerobok teh ngadadak eureun. Terus Jalur Rampang harita nyarita deui. Ka sakabeh rakyat kula nu aya di Karang Jago, kula minta disaksi ku aran di ka sakabeh. Sarta ingetkeun ieu tarungna dua jago secara lalaki sajati, teu meunang aya nu ngabantu saurang oge ka diri kula. Kumaha kaharti? Kaharti. Jelas kaharti Ki Jalur Rampang ayeuna lamun erek nyang hareupan Sirawing. Kaharti. Abah kayaknya telah nu ngaran Sirawing teh tong bere di ampun. Tinggal roh harita saur manuk. Sakur anu area di dinya kat pating corowok. Lamun geus kaharti sakali deui ingetkeun ulah aya nu coba-coba pikeun ngabantu ka diri kula. Bandungan masing iatna ngan pangnyieunkeun lombang pikeun ngubur jago nu ngaran Sirawing nu bakal ngalayang paragat nyawa dina poe ieu. Kadenge harita sora tinggalaro anu jelas mihak ka Jalur Rampang, malah bari jeung ngacung-ngacungkeun leungeun sagala rupa. Beres Ki Jalur Rampang, dipanguburkeun ta jago belegug teh ngaran Sirawing teh lah. Dan kade euy, teu kudu make padung keur kuburan Sirawing mah, urang kursukeun we lah Ki Jalur Rampang. Jalur Rampang harita ngacungkeun leungeun ka luhur nu katuhu. Kebari jeung ngagero sakali deui. Cukup. Ayeuna jeung PKB. Bandungan ari sabab ijen wawasen bakal dimimitian. Silain kumaha? Mebeh ajal binasa ku leungeun dewek. Nah bakal aya pamenta atawa bisi rek nyarita pikeun panungtungan. Sok dewek mereka kesempatan ka maneh Rawing. Sirawing nyerenge seuri muterkeun paneutupna ka sakabeh nu aya di dinya. Pelila Sirawing terus nyarita sorana biasa-biasa we, malah diselang bari jeung heureuy, tapi aneh ngadatangkeun daya tarik pikeun nu aya di dinya pikeun ngadengekeun naon anu diisankeun ku Sirawing. Kasakur nu aya di dieu. Kuring nu ngaran Sirawing terus terang kapaksa nangtang ijen ka Jalur Rampung, bongan pamajikan kuring di bawah tepupuguh. Jadi ulah nyalakeun ka koro kuring, lamun Jalur Rampang engke leumpangna egang atawa tarangna boncenang herang lantaran kabeunangan dikemplang. Sabab kuring boga kayak ainan, tindakan kuring didasaran ku bener jeung jujur. Demi ajen diri jeung nyaah kanu jadi pamejikeun, pangyieunkeun karamah keur malidkeun mayitna Jalur Rampang anu bakal ngababengkang jadi bugang, sabab karunya ari kudu dipalidkeun terus ngambang mah. Sakitu ti kuring Sirawing. Jalur Rampang geuneuk semu beureum beungeut nalir upama beusi atah meuleum. Caritaan Sirawing bener-bener ngaduruk jantungna, jago mana nu kumaha wani ngomong kitu ka manehna. Bet kakar ayeuna aya jalma nu wani ngahina basa ka dirina. Tapi Jalur Rampang teu wani sambarangan ngayakeun tindakan. Dirina sadar katenangan Sirawing sarta sikap Sirawing anu henteu kahudang amarahna. Cacak geus dihina basa ku manehna, hiji kaayaan anu kudu jadi bahan itungan pikeun Jalur Rampang. Srog harita Jalur Rampang ngawangun pasangan, kuda-kuda kukuh pancuh keker lir upama anu ngakar kana lemah.
Sorot panon semua hurung mencerong ka Sirawing, leungeun katuhu ngacung ka luhur leungeun kencan nyilang luhureun dada. Sirawing harita ulang helenge seuri taya tanda-tanda siga nu rek tarung ngadu jiwa. Kadengen sora si Banteng Wulung nu handaruan lir upama gelap nu ngagreger ngabobotohan Sirawing. Ngayo nimbongkeun nalemu ka ngawing-ngawing. Ngentong sieun ka ngawing-ngawing. Ngamun ngayangan wani-wani mantu ka si Jalupapang, ku ngai-ngai dibanting-bantingkeun dipotong-potongkeun ngawak-ngawakna. Maihan si Jalupapang ka ngawing. Hayo maju ka ngawing-ngawing, mesti menang. Meh kabehanana ngareret ka si Banteng Wulung. Ngarti we ayeuna mah yen si Banteng Wulung teh baladna Sirawing. Ayo gerang ngabangun pasangan sia. Montong sombong deuleu ngan ukur nangtang sacara kitu. Ayo. Urang mimitian. Ijen deuleu. Bogo kuring matara pusang-pasang kitu ki Jalu. Taruh kuring mah teu ngeunah lamun teu keunana ari pasang teh. Sok be arik narajang meder-der kanya ka kuring oge da geus sayaga. Nah make kudu pasang segala rupa dalin main unyang ieu mah. Jada sia. Montong nyalahkeun aing deuleu lamun ngalayang jiwa ku leungeun aing. Tada Sirawing. Hiak. Jalur Rampang harita majuna rajang jirimna ngacorelat mau cepet kacida lamun seug lain Sirawing lawan nama tangtu mata kaget sabab nyaho-nyaho sapasang leungeun Jalur Rampang geus nyantong dihareupeun beheung jeung dada sila pada mundur dua lengkah ka tukang. Jalur Rampang teu micen waktu ngarangsek di majuna rajang bangun anu teu mere di omber atawa kasempetan pikeun anu jadi lawan. Sirawing bener-bener ngaranjug kaget sabab lain bae Jalur Rampang mibana kakuatan tenaga lapisan nu saimbang tapi boga kecepatan gerak jeung daya tahan anu di luar dugaan. Dina kaayaan geus bantro kakuatan bisa langsung ngarangseg narajang. Tapi Sirawing teu terus jadi sentar hate atawa bingung dina nying hareupan kayan lawan. Sakilat jirimna ngacorelat di kagigireun jirim lawan dina gerakan jurus pancarasa Sarining Bayu. Ngan Jalur Rampang bangun anu geus nyaho kana arah ngajorelatna jirim lawan. Leungeun-leungeun katuhu anu ngandung geter kakuatan tenaga lapisan ngagedor kana dada Sirawing. Tuak cebrot. Sirawing ngebangkieungkeun ngadaligdeug mundur ka tukang ngagero bari nyengir nahan ka nyeri tulang dada asarama kempuran Jalur Rampang bener-bener matak ngabahayakeun jiwana. Ningali Jalur Rampang bisa ngasupkeun gempuran kanu jadi lawan. Sakur nu aya di dinya nu biluk jeung ngajagokeun Jalur Rampang tinggorowok tinggalero. Iya, tong diberi ampun ki Jalur Rampang. Tong diberi ampun ki Jalur Rampang aja sih ngajoror tah nu ngaran Sirawing teh. Rangsang terus ki Jalur Rampang. Tong diberi ampun ki Jalur Rampang. Paehan lah nu kitu patut mah. Gede hate make jeung nangtang ijen sagala rupa. Rak-rak ireungan kayaknya. Ki Jalur Rampang rak-rak. Geus tong diberi diampun lah. Boga ngapan kitu teh sanajan nya Ki Jalur Rampang dipikolot ku urang, tapi ari talajakna salah mah tetep salah. Teu bisa dibenerkeun ari kangaranan maling pamajikan batur mah. Si lain teh nyaan mihak ka Sirawing, jalma asing di lembur. Lamun kitu mah si lain ngajarkeun ribut ka dewek euy. Hayang ribut jeung dewek. Nah, ada dewek mah teu ngajakan ribut. Ngan dewek memang nyaritakeun ngeunaan kaya nu sabenerna. Lalaki kolot gancang ngadeukeutan misan mimiti geus panas kayanana. Cek atuh. Manggas montong pahareng-hareng kitu jang. Cing era tuh ari nu lajo mantong loba uget jang lah. Manggeus cempe Bandungan kayaknya nu bener tuh. Teu kudu parebut saha nu bener jeung salah. Saha nu bakal menang nu penting lalajoanan ka itu pek belelkeun banon. Sing bener. Rek Sirawing rek Jalur Rampang nu menang gandeng pokona mah yeuh. Nah, kabina-bina teuing. Bisi dewek terus amek yeuh. Nu pahareng-hareng tetetela sieuneun ku eta lalaki kolot. Musirkeun di panetutna kelabah pakalangan. Sirawing bener-bener ayeuna mah teu bisa ngan ukur nying hareupan panarajang lawan bungkul sabab Jalur Rampang dieu geus mampu ngasupkeun gempuranana. Lamun seug lain Sirawing jalma nu kabeunanganana teunggelan Jalur Rampang kitu tangtu geus ancur tulang dadana sarta lagrag jajantungna. Eta kakara sakali deuleu kabeunangan ku gempuran dewek Rawing. Sakedeung deui mah sakojur awak maneh bakal bisa ngarasakeun kumaha ampuh sapasang leungeun jeung suku aing nu bakal ngabuntrak bantrekkeun awak maneh. Sor, urang paju deui Rawing. Si Rawing masih kene tetep tenang pikeun sikepna, malah make jeung bisa kene seuri bari nyarita. Memang hebat lah Ki Jalur Rampang.
untung dada kuring geus memang menang lapis. Lamun seuk dada kuring dijieun tina peuyeum buyatak meureunna ditonyok ku Ki Jalurampang tadi teh. Komo kana ranginang mah matak disapa burantak hancur. Setan, mentong ayeuna si Rawi. Urang tangtukeun cara tarung anu leuwih hebat. Rakatak tarak-tak kadenge harita urat ujung tulang sapasang leungeun Jalurampang ting tararak-tek tanam pemuseur tanaga lapisan. Elah, eta meuni kitu euy. Meuni ting tararak-tek kitu eta urat jeung tulang Ki Jalu edun. Aduh, pauri mah yeuh lamun kena ka jelema nu celeno. Alah, tapi teu naon ketang lah sabab urang keur ijen nya. Sarah si Rawing tatan-tatan dina jurus pancerasa sarining banyu digabungkeun jeung jurus pancerasa sarining geni, gabungan dua jurus anu arang langka digunakeun ku si Rawing mangsa adu hareupan ijen babesen. Kakara harita make ngagunakeun cara sarupa kitu sabab geus kaukur ajen tahapan pangarti Jalurampang memang teu pati geseh jeung pangarti anu kacangking ku dirina. Modar sia. Jalurampang maju di muka Panarajang, jelas tata gerak anu dilakukan lebih cepat batan tadi. Malah tebakan angin samberan Panarajang lebih kuat batan Panarajang nanu tadi. Si Rawi ngacorelat ngimbangan daya Panarajang lawan. Kacepetan jirimna lir upama kalangkang atawa angin dedengikeun atawa sapasang leungeun nebarkeun hawa panas anu kacidang ngaheabna tarikna keranan. Ya, buah. Ya, modar sia. Wah, Jalurampang maju di make Panarajang, jelas tata gerak nu dilakukan lebih cepat batan tadi. Malah tebakan angin samberan Panarajang lebih kuat batan Panarajang nu tadi. Si Rawi ngajorelat ngimbangan daya Panarajang lawan, kacepatan cirimna lir upama kalangkang atawa angin, sedengkeun sapasang leungeun nebarkeun hawa panas waktu harita. Jalurampang ngaranjug kaget sabab teu nyangka upama si Rawing anu jadi lawan boga kakuatan daya Panarajang anu ngadatangkeun hawa panas sarta tata gerak anu dilakukeun mampu ngimbangan kana kacepatan gerakna. Hebat kieu ye teng ye. Hebat bener euy Ki Jalurampung. Akang geus 2 kali kabenangan ye kacolongan terus teng. Tapi teu naonnya teng nya. Hitung-hitung latihan trinen geus lila tarakat teungeul batur teng. Nu lalajo anu tadi tinggal ronga denge si Banteng Bulu ngancam langsung harita jarempe. Da pugu kakara kuningali tangtungan oge geus yeun komo lamun nepikeun ka dibantingkeun ku si Banteng Bulung. Piraku teu pejet kitu ceuk pikir maranehanana. Ari Jalurampang harita ngatur napasna, dirina kudu ngaku yen lawan anu ngaran si Rawing jelas lain jago sambarangan. Geus 2 kali katibanan ku kaampuhan Panarajangna. Tapi si Rawing masih kena bisa pancuh dina tangtunganana. Teteh anu ngaran si Rawing teh bener lain ngaran kosong. Nyatain kabandungan ku diri aing. 2 kali tenggelan ampuh anu ngagunakeun jurus jabar layang, tapi si Rawing masih kena bisa pancuh dina tangtunganana. Boga daya tahan anu beda batan jago biasa. Tapi piraku aing make kudu eleh ku ieu jelema anu ngaran si Rawing. Sok Ki Jalu, kumaha masih kene bakal dipino deui ya. Sok sia 2 kali kabenangan sia. Maneh? Kuring mah kabenangan 2 kali. Kudu bisa males ya mah yo. Era jauh-jauh datang teu bisa males mah. Sugan we kena kana jawer nu aya dina irung Ki Jalu. Montong ngacapluk ka mana kalap si Rawing. Ketlukeun kakuatan jeung pangarti maneh. Urang anggeuskeun ieu tarung nepikeun ka salah saurang anu ngababatang jadi bugang. Serog lah nah. Duanana harita pada ngawangun di pasangan. Ari si Rawing kudu ngarasa syukur dina hatena sabab geus nyangking ilmu pancatunggal. Lamun tacan nyangking ilmu pancatunggal geus kabayang ku si Rawing tangtu dirina bakal ngalayang jiwa jadi korban kagarangan Jalurampang. Kadenge di sora Jalurampang anu handaruan mau matak ngageterkeun kana jajantung lawan, tapi si Rawing geus leuwih ngaronjatkeun deui ajen ilmu bela dirina. Bareng jeung datangna Panarajang lawan, si Rawing ngacurelat mapag kekuatan lawan. Hiat modar.
semprot. Ya. Dalik deg jalur rampang ada dalik degan mundur ka tukang. Gadona asa nyeng sol bener-bener bet asa dibanting ku pipa besi. Si Rawing nyerenge seuri bari ngacungkeun ramo-ramo leungeunna. 2 hiji. Kakara kabayar hiji ki jalu. 2 hiji 2 3 4 5 genep 8 12 4. Kena ngereuy nu penting mah bisa ngabales bener teu. Sok urang pino deui yo. Montong loba surah seuli jeung tugas cengir si Rawing. Si lain sakali neungeul aing 4 kali. Leuwih hade samat sia kolot maneh sabab moal bisa leumpang ninggalkeun ieu pakalangan dina kayan aya nyawaan. Ulah sok ngaleuweuhin rumah kawasa ki jalu. Dari ngalayang jiwa maka bege bakul. Anu beda so teh tempat kayan jeung kajadianana. Ngan kangaranan ari ngabela nu jadi pamajikan melantaran kukanya asana teh jauh kana paeh kieu mah ki jalu. Sikap jeung caritaan si Rawing tetep terobah lir upama anu lain keur tarung we. Anu tangtu itu merapna ka jalur rampang mah beuki muntab panas hatena. Aduh, bener-bener geus teu bisa diberi di ampun si Rawing. Awas ya ye. Awas ya. Dadah ye. Hiat. Dah sok sia nu matak ulah gana-gana ulah gampang-gampang. Kumari geus kitu jalu. Nu matakna jalu. Ngagampangkeun segala rupa kana umur batur teh. Jalur rampang anu beki diudag kurasa panasaran maju dina rajang malah lebih hebat batan tadi. Sapanjang lambaran pengalaman hidupna kakaraina jalur rampang naker tanaga jeung jurus-jurus ampuh tina ilmu silat jabar layang warisan kibuyut irang menjadi bapana. Kawilang ilmu silat anu ngutamakeun kana tata gerak anu garang jeung liar ngarah kana bagian-bagian mamatihna atawa kalemahan anggota badan lawan. Dua jirim harita beki cepet we dina ngalakukeun tata gerakna muruh teu bisa katuturkeun ku kaseuketan panon jalma biasa. Ting jorelatna dua jirim lir upama dua kalangkang nu silih samber jeung silih gempur nanakeun geteran atawa tataran ajen pangarti anu mesa imbang. Caturkeun harita di jero imahna harita jalur rampang maukem sabenerna mah hatena hayang milu ngabandungan lumangsungna ijin wewesen antara jalur rampang jeung si Rawing, tapi manehna leuwih tuhu kana parentahna si jalur rampang pikeun ngajaga Saraswati. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.